samping kudu pas naon dibutuhkan ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain ayo ke datang aku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan ilmu mendahareun pake dan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datang mah lain berarti orang minta uyah nu datang sorot buah datang teh uyah waduh deres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paek sia ka jeung hukum gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang moal datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak mah oke ge aya hamba-hamba Allah urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel berangkat mana ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jahil ya aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan istiqomah orang emang ngokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae rucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ieu mah kadedeh Gusti we teu layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfud sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal minta ka sasaiwal ti ka Gusti kurcu cai mata orang pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa 'ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceri dituruikeun ku para sahabat mun ngadoa cerik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyaho mah eta sinaon padahal urut raja parenganna urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur rumah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi ke rumah santren abdi butuh bae 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang keuntunganna jang anak mun tani kitu keneh keuntunganna jang anak mun bisnis gitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 mah urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu nah ieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi mah butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah boh Gusti gendut teuing maksudna ieu mantep gendut teuing abdi rugi Gusti kunaon mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nya na sabeca abdi sabeca kan ampur ongkos
nurutik bae lagu si ayo bere deui tah eta ulah atuh cek Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik euy emang sia mah benerna cek Allah minta ka Allah tadarru'a wa khufya teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh oko salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam oko tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampang mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah di rapatkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek hongkol sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa mame maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harap eta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebab nya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayeuna beurang ayeuna peuting teh perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majiman wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh basal kamu urusan bos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae dicurhat sanajan dibaca Al-Qur'an dicurhat suci nya mantap urang mah urang ye endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat teh ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayak ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kutiana dua takula kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas matu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mangga anu kae kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya ini menang 2 poe tanya ke kumaha jadi betul teh pae atuh jangan agak tenang atuh geus pae mah engge beres tah bagus kitu insyaallah tah pas saya jelema anu burut nanya ka naon garang-garang kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kelapa kelti kenapa gitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan kayak gitu komo ke tengah poe ulas
itu guys diulas kunjakan menang saminggu bebeja ke kiai kumaha buruk diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari batu pati herang kuari mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena cagere kena herang jeung sia tak kiai ya Allah ya Rabbi aya baik. Nah coba ngecai kiai na keur sare keur duan orenganan jeung pamajikannya keluar kan buka adas gede kan enak atuh cenah mah anjing nyari beuteung beuteung atuh bacaan aja jeung buka adas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun cageurkeun nan bae tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh buka adas gede mana ngadoana boga hadas gede bae cager aya nu bae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan na jangkeur wuduna ge teu inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada man Allahumma arinur pas kabeungeut na eta karung di mana nya nendina asal nyoap ka jeung hukuman kita budak nendina teu beres Allahumma biasa dibaca oh ayah sana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang di aing jadagan karungan dari tita pan ku aing kunaon ingat ka nu lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jenengan bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah gitu teu jenengan teh diijabah buktina teh dijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat naon eta tadi wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwanti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi mah nu kos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahamur nu nyokot duit 20 juta beak demang tadi di mana anapun motor mah aya motor deui sarua ye tawabur duit di bawah motor bae eta kos kitu geus Masya Allah ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta na langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal
ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana ditalian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak cileuk nya ge kaler ka kidul kawetan ngadoa ade ka Gusti bareng deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seureunna eta mah nu dipalingkeun nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae mah nya teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak deuk ka mana ka Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraanna kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah adi itu bu edan burukan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos mah edan wali mah kos edan jing edan kain siang edan itu onta nu Allah kuatan nu Allah atuh kula beja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak nanti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka dieu leungeun ka tubuh jeung leungeun kencana geus aya di dieu bari nyana minta hampura Pepeta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia ka hayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh ti takwa Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun lagi geus alhamdulillah kok maka dipotong segala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motong nanti hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal honta bae balik deui ka abdi bareng di deuleu bu muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toab wali nu mantap coba loba jelema geng oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibalas ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun meme kaula didamal ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa
bertentangan jeung nu dina surat Baqarah. Cek surat Baqarah, ud'uni astajib lakum, panitah. Mentek di dia aya bahasane amr, ud'u bil amr, al amru idza utliqa yan sariful wujub ila madal dalil. Berarti di dia teu beuneunan ngadoa teh wajib. Disyaratkan maka tadarru wa khufiyah. Tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang, minimal sunnah. Lamun tegas wajib sunah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikan jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoa nabi tasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa. Ketika Allah resepeun diganjar, doa Allah resepeun dibere diganjar. Ketika Allah tersebut disiksa, ngadoa engkau disiksa engkau. Jadi mengalah ieu sing ade, maka Allah tersebut kanu ngaliwat atas. Kumaha? Hiji loba teuing ngadoana, nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana, bari teu hadir hate Allah tersebut. Nomor kedua, panjang ya nomor kedua, tarik teuing sorana, panjang jeung gandeng. Kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut teu dipake ka resep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh tersebut deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana ieu sagala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah. Urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang mudak ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabi pi waliun wali. Moal aya hiji wali anu bodoh. Masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak-anyana ongko wali ongko bodoh mah aya. Geus diciptakeun cara logam-logamna beda, cara batu mah batu beda, lain deui. Ieu mah batu teh sapir, ieu mah batu teh kitu mutiara, ieu mah batu teh kitu merah delima. Batu teh mah anu 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Lah sagede pentol korek api. Waduh, merah delima hargana 50 miliar 100 miliar. Bandingkan jeung nu di mingguan sok gede kieu 2000 hutang. Nah eta ieu batu itu batu beda kadar tuh kajian ku kumaha teh bisa dipaksakeun. Gitu. Ieu mah batu rubi. Itu di deuleu kurang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli urang di dieu beureum akur beureum da kos kitu. Berarti mah eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Aya ongkos tuh 5.000 jadi. Ya geus 5.000 teh. Gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh, pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Guys, geus sia mulai dijualnya. Kunaon pake bae teh mah lain jualkeun. Emang urang kita mah jangan ngatak bisa. Oh, kadarna beda. Allah nyiptakeun batu beda. Nyiptakeun logam, ieu mah emas kadarna 24 karat, ieu mah kadarna 22 karat, ieu mah 18 karat, ieu mah sakarat, beda-beda. Ieu perak dan lain-lain. Geus, urang nyadar diri. Aing di mana posisi aing ieu? Ibadah mah biasa ibadah, ngan tahu diri posisi aing di mana. Sebabna ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin.
ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarruj jeung khufyah. Ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate. Tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran bersyaya ria ngajauhan tina ria, maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan. Setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya mah kadeuleuna ku batur maaf lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung nengkeli ka Gusti Allah. Sebab anu bodoh mah keur salat ge inget ka Allah, nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah. Nu mantak manehna mah khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya mah teu duha nya mah teu batur wirid nya mah teu. Mun bangsa koskara itu modal nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah. Kunaon eta mumpung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti Maha Uninga. Iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake ka resep jadi siksa. Anas tahajud, anas sayang ka alam ku murid, siksa nu aya. Anas wiridan, anas sayang ka alam ku masyarakat, siksa nu aya. Anas duha, anas sayang ka alam ku makhluk, siksa nu aya. Daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah. Geus saya geuna mah jeung sia hese dituturkeunna. Jelema luhur teh hese dituturkeunna. Urang ulah-ulah nuturkeun batur, nuturkeun para wali sangat, nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang teh. Hese nya mah ngobrol ngabaklak bae, ngarokok atuh terus bae, ngopi teu eureun. Apa nu kos kitu mah katuturkeun da urang. Katuturkeun, lamun urang ngarokok bae, kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali. Kan saya ngopi bae, Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae. Itu saya ngobrol bae, Habib Lutfi ngobrol. Ukur ku sia, jang diri sia, maraka sia ujianna. Itu geus lain ukuran, sebab jada mah keur ngalalakon. Embung katalian ku situasi jeung sajaban keluar tina segala patula patali. Patula patali hiji bae jeung Allah. Urang mapan katalian ku usaha, katalian kapan ku jabatan, katalian kapan ku jaringan organisasi, katalian ku partai, etalah nu mau ngabagen naik ka Gusti Allah. Patulah patali jeung organisasi kepentingan anak, kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan makhluk, upah HP teu nyaho mah ngegejret lain naik ka Gusti Allah. Etalah nu paling hese patali jeung jabatan, patali jeung makhluk, patali jeung dunia. Eta nu mawa ngebagen naik ka Gusti Allah. Waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah. Aya bae teu bae masalah. Aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa. Wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah we. Per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate. Kok bisa kitu? Urusan anak pan geus diurus rohna. Urang mah pancan diurus, urang mah nu diurus sing ngisi ngisang. Dahar ngisi ngisang, urang urusan eta pan. Ya dahar ya, ke ngising di mana nya? Urang urusan eta wali mah tidak pikiran ngisi bebelepat los. Wah, ai kos kitu mah beuki bahaya tuh. Tapi urang pikiranna sehes di mana? Wali mah tidak pikiran es, buat datang buat teu ka es. Matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana. Di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu. Allah menta. Nomor kedua pantang kudu sare memeh tunduh. Pantang bagus-bagus tempat sare. Pantang dahar memeh lapar. Pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes. Pantang make pakaian bagus. Pantang teh hayangna ketika bahaya emang kos kitu hayana teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud aya urang mah pan kumpul pengpleg hareupeun kaca de kondangan teu bagus aya mah ya teu deui pake deui
cak setan itu bagus buat teman itu betul itu tuh cak nafsu pakai deh itu mah ada matching kan matching tuh itu mah sana boro-boro rangda parawan yang naksir kasih mulai geser cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disengserikeun ku Gusti Allah jauh ujung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah tadarru perdetik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis cenah wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kanyahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mah sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun iya atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga keun emang nu Gusti acena di ka haropeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh hareup neuleuh teh perintah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas perintah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya nama ke wayah sholat tuh wayah sholat kurang sholat tuh kadang-kadang itu kalau mantek zohor tuh sholat asar tuh setah besi di lembur akhirnya tuh sholat iya asana iya walinya kajian kukumaki iya kajian kukumaki tinggal di rantai be wali sorot mata tetap lain kan kita ada mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageeteun panjelema kageeteun wah isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu na wa id allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah aran lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun kula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subangnya oh sia sok loba omong kanyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh wa zabur jeung kitab zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun imam wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan
di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyari tanah tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat, apalin kitab Injil, kitab Zabur, komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa cakus ya Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun musim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah tama saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking sisa batenya apa ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju kok Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasana coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantap baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung dimple-mple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuh nggak dikitu-kitu cek nama pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampaian aya dongeng na orang kana eta patani baheula teh aya dongeng na orang pangangon teh wasak yeuna tina lempung mun rapi gitu-gitu kunyana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek sia carekan cenah mun mawa ola olie eta ka imah bangsa nu karar itu tah bangsa suling bangsa ola olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus carekan bawa piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekul sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon ditanya dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mau nu kitu ka imah besi teu dahar cek tadi. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tonton ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biilni bisa nyagerkeun anu buta bisa nyagerkeun nu lampang
nu buta baik nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeng saya muka, aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaranna lepra, kusta lepra usap cager. Kok mau nyeri huntu mah di dieu doang cager. Nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masyaallah. Paling dahsyat deui nomor kalimat. Wa tukhrijul mauta bi'izni. Waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tak kuburan coba tak ulah nyeun manuk geus nyeun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Go biidznillah. Bukanya na. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 tong teng. Eta kabeh gideung bae beuh, kisah sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mujizat. Coba tanya. Cek kaum ditanya, "Hei, mananta saha anjeun?" Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Ulama ndek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha ta masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tak kuburan nu ieu ya tah kuburan ieu. Kuburan sada. Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Beneran, benar. Kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Go biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikeun deui. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula. Anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil ka idzitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mujizat-mujizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh pada
anjeun teh dikejar-kejar begitu dek benang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafamtu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu ketika eta Bani Israil dek ngabunuh anjeun ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teh aya laon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idza auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam barijal tanpa bapa kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyawan moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan nyana bisa hiber bisa nyiples guys. Setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nugede. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha? Maknya
manusia, Isa manusia dilahirkan aja jadi pangeran. Tekar. Iya ayat teh yeuh. Saking keistimewaan anak bisa ngehirupkeun nu paeh. Bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus, Tuhan. Pencipta alam, Tuhan Allah, Tuhan. Tiga, Tuhan Allah, Rohul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Iya, Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngatek. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biidnillah deui. Masya Allah. Nah, cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah maka aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada lu, nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha? Apa? Kumaha motong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono kecem jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong wae saja jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepat jasa. Nu ngomong sok menurut marah bae pan. Mentak geus hayang aing mah. Betawi ya, ini Betawi lain. Nu mentak ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran saha eta mah teu kudu Kangjeng Nabi Isa.
Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah batak dibere ilmu na ku Kipalak Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu di kieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 45 lamun geus bisa nyebrang 45 eta berarti geus lulus kumaha kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 45 deule hiber mun geus ngalengkah 45 berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deule sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem pok kongkoromo hebat atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak banuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu janahoan pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener baik lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia ta direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguru nembung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah beureuh kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh bogo Soleh mah nek ngahargaan katuan we ja ilmu nage menang tituan geus urang deui nah geus siap pe Jumat geus sia ngarupa kotok kade bener bae ka salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok mau ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh tamah ogologo Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing
pokoknya mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umum ulah sombong ngelanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umum eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umum aya ngadok wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong menang tangan man kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing main kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorong pas iya tuh bagus soleh rongok sih sekali mah kongkorong kagetan urang pucuk umum gitu amat ya asalnya lain suara kotok teman dar diadukan eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui takarak mulai atuh jelema jingan sepil ngalawan kotok atuh cia eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mah disepakan wah lain batrak-batrak keun imah kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buah disuekeun burak padahal cak walansan mah kitu-kitu deui atuh petang kaucutan kieu ieu beheung atuh geus eleh pucuk umum sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kanjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang ningali di Sumarekon tinggali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh wanieun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awak na dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim matak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah